Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji sinaran syukur hayu urang sami-sami sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci nu berkat rahmat sareng iradatna urang sadayana tiasa riung mungkulung di ieu tempat. Teu hilap sholawat sinareng salam hayu urang curah limpahkeun ka junjunan urang yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Langkung dipayun sim kuring bade ngahaturkeun nuhun ka Bapak Guru Bahasa Sunda Pak Heri Susanto sate acana tepangkeun wastapun Salman Najwa Azhara kawit ti 11 IPA 2 dan panumbu catur di ieu kasempatan. Pangjejer anu bade mendarkeun materi nyaeta Noni Suryani Nugraha anu babar kaping 13 April tahun 2002 anu kawit ti 11 IPA 2. Supados teu nyongkolong kana waktos hayu urang buka acara ieu ku ucapan bismillah sesangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna mendaran materi anu bade didugikeun ku Noni Suryani ka anjeunna di hadiranna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Noni Suryani Nugraha kawit ti 11 IPA 2 bade meresentasikeun atanapi medar materi ngeunaan analisis unsur intrinsik carpon. Kasadayana pamilon mangga buka HP-na supados tiasa ningal infografis anu kusim kuring dipidamel ngeunaan unsur intrinsikna. Di dieu aya infografis anu kusim kuring dipidamel nyaeta anu kahiji sinopsis carpon anu judulna Bulan Pias. Sinopsisna nyaeta dina tokoh utama dina carpon eta anu ngaranna Novanto keur dina mobil bari neuteuk bulan. Bari neuteuk bulan manehanana inget ka belasan tahun ka tukang. Manehanana inget ka belasan tahun ka tukang basa zaman manehanana sakola SMA. Basa eta manehanana mikabogoh ka salah sahiji babaturan sakelasna anu ngaranna Kinan. Tapi manehanana teu wanian ngungkapkeun kusabab aya sababaraha hal anu cek manehanana sieun ditolak ku Kinan. Akhirna nepikeun ka Novanto, Kinan eujeuh babaturan sakelasna lulus di SMA, tapi Novanto teu ngungkapkeun ka Kinan. Ayeuna Novanto geus gaduhan istrina teh anu beunghar tur terkenal. Dina hiji waktu, babaturan Novanto ngabejaan ka Novanto yen bakal aya acara reunian SMA. Novanto bungah kusabab Novanto bakal papanggih jeung Kinan. Dina waktu anu reunianana Novanto papanggih jeung Kinan, bungahna Novanto bisa papanggih jeung Kinan. Tapi reuwaseunana Novanto kidaduheun caroge. Tur Kinan geus bogaan budak. Novanto reuwas tur kaduhung manehanana baheula teu ngungkapkeun pika bogoheuna manehanana bogoh ka Kinan. Tapi kusabab ayeuna mah Novanto geus gaduhan istri, tur Kinan tos gaduhan caroge, Novanto silih ikhlaskeun. Novanto ngikhlaskeun Kinan geus gaduhan caroge. Tapi Kinan teh sabenerna mah hatena mah bogohon ka Novanto, kusabab budakna oge dingaranan Novanto ku si Kinan. Beuki kaduhungeunana Novanto kusabab sabenerna Kinan oge bogohon ka Novanto. Tapi ku ayana kaayaan kieu Novanto jeung Kinan ikhlaskeun ku kahirupanana masing-masing. Anu salajengna nyaeta unsur intrinsik carpon. Anu kahiji aya jejer. Jejerna atawa tema nyaeta cinta atawa kahirupan sapopoe. Anu kadua nyaeta palaku. Palakuna aya Novanto, Kinan, Cynthia jeung Adri. Di dieu aya Cynthia jeung Adri nyaeta babaturan Kinan jeung Novanto basa SMA. Anu katilu watak anu dipikaboga ku Novanto nyaeta tara langsung ngungkapkeun anu dipikarasana atawa bisa ku urang sebut jeung tertutup orang teh. Anu kadua nyaeta Kinan handap asor jeung henteu sombong. Anu katilu Cynthia karakterna bager osok kabantuan babaturanana nyaeta ngabantuan Novanto. Anu kaopat nyaeta Adri oge bager paduli ka babaturan. Anu katilu nyaeta latar waktu jeung tempat.
waktuna nyaeta peuting. Dina sinopsis anu tadi nyaeta Novanto ngabayangkeunana peuting-peuting bari necep bulan. Anu kadua tempatna dina mobil. Anu dina kalimat Novanto ngahajan nyisikeun Land Cruiser nu disetiranana nyaeta eta teh mobil anu disetiranana. Anu kalima nyaeta puseur sewangan. Puseur sewanganana jelema katilu. Nah, habat jelema katilu nyaeta dina carpon ieu nyaritakeun si panulisna nyaritakeun batur nyaeta nyaritakeun Novanto jeung Kinan, lain nyaritakeun pangalaman diri sorangan. Anu kagenep nyaeta suasana. Suasanana sedih jeung kaduhung. Anu kagenep nyaeta galur caritana. Galur caritana campuran kusabab nyaritakeunana zaman ayeuna tuluy Novanto ngabayangkeun belasan tahun ka tukang tuluy deui ka zaman ayeuna anu reunian SMA. Anu terakhir nyaeta amanatna lamun urang aya kahayang dina hate sok kedalkeun langsung bisik akhirna kaduhung. Mung sakitu penjelasan atau presentasi atawa medar materi ti simkuring ka para pamilon aya anu bade ditaroskeun. Panginten mung sakitu anu kusim kuring dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan tur kasalahan dina cariosanana anu teu enakan manah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryani Nugraha anu paratos kepakeun analisis carpona. Salajengna pamaparan ringkesan materi anu parantos sanggakeun kuning noni nyaeta eusit tina carpon nu dipedarkeun ku pangjejer. Nyaeta tokoh anu aya dina carpon eta nyaeta Novanto bogoh ka babaturan sakelasna nyaeta Kinan, tapi manehna henteu wani ngungkapkeun. Nepi ka kaluar sakola dina hiji waktu kereunian sakola Novanto pependak sareng Kinan. Namun Kinan tos gaduh caroge anu akhirna Novanto kaduhungeun. Amanatna janten upami dina hate urang aya kahoyong gitu kedah dipedalkeun supados henteu ngaraos kaduhung. Alhamdulillah acara parantos rengse hapunten bilih aya kalepatan dina tutur kata atanapi tina kalakuan. Mungkin sakitu bae anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.